jadi juru penerang. Sor kaditu sahawai di antara mamah Lia kaditu kumaha coy di dia coy sengak coy kadieu kumaha nu munut lagu kapayun heula kasadayana sor neng res kanu itu nya kubelana itu mah kanu nya kubaterana kanu itu nya sadana kasih manehna kasih kumasna aduh riweuh aduh riweuh dijian sorangan ampun pasangkan gagang lain kurang dahar apa hajat kapayun aduh riweuh loba anu datang tung abdi nyorangan mundur heula teh res anu salah lain sorangan pahajan loba nu datang aduh riweuh kasadayana mun urang segala saeutik patri kaditu bongkok kadieu bongkok baguh menurut baguh kabongkok araya kuape kaditu kumaha pahajan kadieu bongkok kasadayana wow kada bongkok Juk kodok itu nyaah kubelana ai atos wae nyaah kubeberenna kanu itu nyaah kusabarna kasih manehna keningan kapayun panganten riweuh disieun dieun sorangan begang lain kurang dahar loba kabongkok geningan jadi nari ibu hajat kapayun tuntutna abdi nyorangan lamongan abdi rayukna anu salah kanon sorangan aduh riweuh geningan kasadayana mun peuting keur jempling mika eling ku hariri midangkan nu seurang harita nyang tukang di tahun genep
Kapayun wajib pos pamuk sepi. Mating geus jangkrik Kapal. Kuhari Hidup panganten hidup. Bidang-dang dosa orang Bongan Harita yang kumpul di tahun genep puluhan ayeuna geus laksana angin gersana Hidup panganten. sepi ketan lumasan dan harapan tersangka kejalahan penganten anu bager nu aya Kapayun calon pengantin istri. Aduh, kumarian asih kuring dengan kesapirakan nahan dipicen uang ngajeng diwari kuring sorangan Iya iya iya. Beti kuring nyari sok ngombar gaeli Runyakna hante kuring dipepe kuhari gagentin namunan lir nu jauh paninangan kemang suncang panjalapan kesakan berat harapan aduh
Aduh, 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 ranjang panganten tarapuku gadang-gadang di pinggiran jaritana ranjang panganten tapi wari karena mawiti tua kusap